para mitra kaum dangu urang lajengkeun di dongeng nu judulna Randa Beng Serat. Ye dongeng karangan Kiliksa ti karaos bagian ke-41. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya di mana wae ligina nu sami-sami ngadangukeun dongeng. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official desa katampi kalian kamiahan. Ye para mitra sadaya ieu teh para wargi sadaya asana indog beureumna cenanya basa Sunda mah asana indog beureumna para wargi ieu teh bakat kunyaah gitu nya bakat kunyaah ieu teh para mitra sadaya naon teh kakaraboga anak gitu meni ya naon teh meni asana indog beureumna jeung para mitra sadaya bakat kunyaah si eta mah cenah meni jiga nangeu indog beureumna wae para wargi bakat kunyaah segala bro-broan ieu cenah menta anu dibere menta anu dibere biasana mah ka panganten aduh bangga atuh para wargi Randa Beng Serat karangan Kiliksa dina bagian ke-41 urang lajengkeun Mang Jaya sabaraha kanca ti Mang Jaya official ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mangga nyangakeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Mung kumaha karmin harita para wargi mangga urang teraskeun hanca dongengna nu judulna Randa Beng Serat karangan Kiliksa dina bagian ka-41. Harita Mang Seno tuluy nyarita deui para wargi. Akang ge percaya da pamarentah kitu bodoh atuh. Ngan akang teh karumasakeun yen boga anak teh mantangul beda ti batur. Mau dipaksakeun jadi tentara bisi ngerakeun ka kulawarga, ngarugikeun ka nagara. Sabab akam hayang sote boga anak nu soleh nu babakti ka kolot sumujud ka Allah, rela korban keur kapentingan nagara. Dasarna hayang ikhlas ulah dipaksa ku cara ayeuna. Siga namun si Karmin keukeuh dipajukeun sifatna kapaksa jeung hatena moal buleud. Sabab di satukangeun ti eta aya masalah nu moal bisa dipupus kitu bae. Merlukeun pamikiran nu daria jeung ngarengsekeunana ngalibatkeun kolot. Tah kumargi kitu geus batalkeun. Daftarkeun teh mending geus sina balik ka lemur. Sina ngolah desa ngawangun dina bidang sejen uluyu jeung kahalianana. Sami wae partisipasi mah najan di kampung oge. Nya teu naon-naon abdi mah nyaluyuan we Kang. Tapi kumaha sikep maneh min rek milih mana? Punten emang abdi teh lah kapaksa nguciwakeun ka Mamang sareng ka Bibi. Upina harapan sareng perjuangan Mamang moal hasil. Margi mun teu sangep nya di tentara langkung saya bade tani we lah. Sanos tiga sawah oge. Milih di desa nuluyu sareng kasanggupan abdi sakumaha nu parantos disaurkeun ku bapa nya kajeun atuh ari kitu mah ngan Mang mah titip kade laku lampah nu salah ulah dipiara bae buru-buru omean ari Mang mah moal maksa kanu teu suka moal ngusruk-ngusruk kudu kitu datang tu kudu luyu jeung kasanggupan taina Karmin geus bisa milih jalan sorangan syukur memang kudu kitu sabab jalan hirup hiji jalma ditangtukeun ku dirina pribadi. Taina Karmin jeung Sari geus milampah eta teh ngandung harti yen hidup duaan milih jalan sorangan. Nu engkena kahareup bakal karasa kumaha akibatna tina eta lalampahan. Tah kulantaran kitu ayeuna mah urang putuskeun we. Kahiji Karmin batal jadi tentara moal tulus daftar, kaduana Karmin jeung Sari kudu buru-buru kawin meungpeung can kaciri ku jalma rea. Soal jalan kahirupan mah teu kudu susah pasrahkeun bae ka nu Maha Kawasa sabab masing-masing manusia boga milik sewang-sewangan. Ngan urang wajib ikhtiar pikeun mibanda takdir nu hade dekeutkeun diri ka Allah sing loba ngucap istighfar sabab urang loba dosa kudu taubat kudu janji yen moal sakali-kali deui milampah dosa insyaallah Allah bakal ngahampura asal urang nya tobat ka Allah da Allah mah lautan hampura ceuk Basri mepelingan ka Karmin jeung Sari nu geus nincak hiji jalan nu bakal disorang kuduaan pait beheurna geus kasorang putusan geus dicekel pi kahareupeun geus disanghareupan. Dinampi Mang kana piwejang Mang, nya amanat Mang nu pamungkas omat ulah dilanggar. Sabab akibatna karasa ku sorangan. Nu geus kaliwat geus pugu dirempak, nu kahareup mah peupeujeeh ulah gagabah, sing bisa mawa diri, sabab hirup teh pinuh ku halangan harungan. Loba jalan nu pinuh kuburang, jalan
ka neraka aya 1000, jalan ka surga mangan sahiji. Contona lawang ka masjid tara dikunci teu kudu mayar tapi jalma carang pisan nu asup. Tapi jalan ke tempat maksiat sakit duhara rese jeung kudu mayar ge teu boleh apa sedak-sedak asup teh. Dibelaan silih sigeung, dibelaan silih dupak, hayang paheula-heula asup. Ta ieu teh lenyepaneun naon ari hirup nu sanyana. Para mitra sadaya uping cariosan Mang Basri aya benerna para mitra. Bener dah. Demut-emut maleres pisan para mitra. Pantau ka masjid mah tara dikunci, tara ditulakan para wargi sadaya, tapi aduh jelema teh menihara rese asup. Nah atuh aya ka bioskop. Sing hilang kudu mayar apa sedak-sedak. Ieu para mitra lenyepaneun mangga urang lajengkeun. Karmin ungut-ungutan malih Mang Seno milu ngabandungan. Daru masa ilmu manehna can tepi ka palebah dinya. Ukur mikiran kejo sapiring, rai poe teh paling-paling kula-kuli sahuap sakopeun. Aya sabaraha rupi ari hirup teh Ujang? Cek Mang Seno aya 3 rupi, Kang. Nu penting mah hirup cicing, hirup nyaring, hirup tambah. Ditambah ku hirup eling. Di sagigireun tinu tilu aya deui hirup anu langlang lingling, pake pilih rek hirup nu kumaha. Ari hirup eling halus. Da Kang geus kolot geus boga pamilih, tapi hirup eling teh aya 3 bagian. Kumaha cik? Alah, Ujang langkung kuning, Akang baru maos bodoh atuh. Abdi ge teu pinter, Kang. Ngan geus ti heula nyaho, boga kewajiban pikeun ngabejaan kanu ca nyaho. Hirup teh aya 3 perkara. Kahiji, hirup ngaco, kadua hirup ngaca, katiluna hirup ngaci. Eta mah kari milih-milih rek ti mana heula ngamimitianana gumantung kana pribadina masing-masing. Ngan abdi rek nyoko conto, Karmin geus ngamimitian ku hirup ngaco. Ceuk paribasa teh mah estuning tunggul dirarud catang dirumpak. Teu ngalarung anu burung, teu nyesakeun nu edan. Kabeh dibabad sakahayangna. Tapi eta hirup ngaco muga-muga disambung ku hirup ngaca. Sangkan bisa maca awak diri sorangan. Sangkan bisa ngaji diri, ceuk basa deungeun mah introspeksi cenah Kang. Tapi Kang teu kedah ngemutkeun introspeksi we. Ayeuna mah nu penting mah ngaji diri, maca awak sorangan. Bisa nempo kalemahan diri pribadi. Mun jalma geus tepi kana hirup ngaca, bakal disambung ku hirup ngaci. Pinuh ku acining hirup, ninca kana kabagjaan bagja dunya rawuh akhirat. Nu jadi udagan sakabeh jalma, sabab boro-boro jalma bener jeung bager, najan nu jahat ge salamat mah hayang da kitu Kang. Alhamdulillah. Nganyang ti tegap lah Akang teh Ujang, nuhun lah. Pek lenyepan ku maneh Karmin oge Sari pibekleun rumah tangganya. Ceuk Basri bari rutret ka Karmin jeung Sari. Abdi nampi Mang hatur nuhun. Sari ungut-ungutan satuju kana jawaban Karmin. Taina rek kumaha atuh karep maneh Min? Nyangakeun we kumaha pangarsa Mang. Kieu aya namanya. Isukan geura mulang bareng jeung bapa, sakalian Sari bawa tepungkeun, lawungkeun, riungkeun jeung sepuh-sepuh nu aya di lembur. Pek badami, pek jalankeun, pek lakonan rumah tangga soal biaya, insyaallah emang ngadeudeul. Ngan omat ulah rek dilalaworakeun sing junun, sing jujur, sing nepi ka pakotra kitu. Tuh nuhun Mang, abdi ge bade usaha sateka pola ngestukeun amanat Mang. Heuh, syukur. Geus ayeuna mah geus putus urang dahar ngariung. Pakaulan urang sarerea bala kecerakan. Sari ge kudu milu. Mangga juragan. Leungitkeun kecap juragan ayeuna mah. Mangga Bapak. Tong nyebut Bapak, Mang ayeuna mah nya. Mangga, Mang. Sok saya gikeun sanguna mah, Bapak geus lapar ye. Mangga ke antos sakedapnya. Asmaya cengkat. Terus nyayagikeun kadaharan, rek dahar ngariung. Bari sakalian ngahormat Mang Seno, sedengkeun Karmin jeung Sari meuni asa teu tulus digantung, lugina hate tina awahing ku bunga. Ka Basri tambah hormat jeung ajrih sabab tetela Basri hiji jalma nu berwibawa, dibarengan ku ilmu nu luhung kabisa nu mangfaat. Satuluyna sarerea dalahar, pinuh ku rasa kakulawargaan. Palebah dieu Sari ngarasa rumegag hate era kula lampahan sorangan. Bat asa tumarumpang cicing di dinya rumasa dirina pinuh ku dosa jeung kasalahan. Kacaturkeun isukna langit lenglang taya aling-aling beng ras pikabetaheun. Bilah wetan moncorong sang surya nyaangan buana. Mere bagja kasakur makhluk nu kumelip di alam dunia. Harita Karmin jeung Sari geus tatan-tatan rek mulang. Koper gede sadua-dua pinuh ku pakaian sapopoe. Ditambah ku pakaian lungsuran Basri jeung Asmaya. Sanggeus tarapti tuluy sarerea amitan ka pribumi. Malah Sari nampa duit rada badag sabab gaji bulanan tara dicokot ayeuna dibikeun sakaligus. Karmin oge Sari beral ari ni ti heula engke mun geus puguh waktuna kawin mang bejaan. Langtu rek aditu sarerea jeung barudak. Bari sakalian aya perlu ka lembur deui. Ceuk Mang Basri bari mikeun deui. Mangga Mang tangtos abdi ngawartosan deui. Geus kitu mah bus sarerea kana mobil. Mun haja meunang nyarter diborong nepi ka lembur, geleser mobil maju lalaunan.
nu tumpakna pating garupai. Ku Asmaya jeung Basri dibales bari mileleyankeun. Ius mobil nyemprung ngajugjug ka Sumedang mawa tilu jalma nu harita pating haruleng. Kawas nu teu barisan nyarita. Harita sari keur ngalamun inget ka inung bapana nu geus lila ditinggalkeun sarta tara beja itu ieu. Ari Karmin inget ka Marni nu geus lila tara ditempo. Tara dikiriman jeung tara dibejaan naon-naon estu plengles teu beja teu carita. Sedeng Mang Seno nyawang alam nu bakal datang nu disamaraan ku rasa hariwang. Pinuh ku kabingung honcewang sok sieun anakna gagal teu jadi jalma bener dumeh ayeuna geus kitu kanyataanna. Palabah mana salahna pangna aing teu hasil ngadidik anak teh. Na keras teuing atawa leuleuy teuing. Dosa naon nu geus dipilampah ku aing nepi ka boga ganjaran kieu. Kitu ceuk Mang Seno manehna teh nyalahkeun, teu nyalahkeun ulian, teu nyalahkeun anak, tapi sidik ngaji diri maca awak bisi ieu teh kasalahan dirina pribadi. Mobil ngagerung nyemprung di jalan raya Pagaliwota jeung kendaraan seje. Kota Bandung beuki jauh, kota Sumedang beuki deukeut ngadatangkeun ka Waas pikeun Karmin jeung Sari. Sagtuna heula lampah Karmin jeung bapana nu aya di satengahing perjalanan. Ayeuna urang ngaguar lalakon nu geus lila katuna. Nyatana Mang Ading jeung pamajikanana nu mangkuk di lemur Campaka. Disaprak leungiteun Sari Mang Ading teu bosan-bosan terus-terusan matakeun akal tareka. Neangan laratan Sari. Malah mah ku cara lahir lain ku cara lahir bae najan ku batin teu diliwat. Beurang nanyakeun ka kolot-kolot nu weruh. Mun peuting munajat kanu kawasa, mun tang tulung menta panang tayungan hayang riung mungkulung deui jeung nu jadi anak. Ari sabab para mitra boh Mang Ading boh Bisarma, ayeuna mah geus sadar yen kajadian ieu teh akibat tina kasalahan kolot nu geus maksa mirusa kanu teu suka. Nu akhirna anak ngejat teu malire ka kolot. Dina hiji poe Mang Ading jeung pamajikanana dariuk di tepas hareup. Malah mah Ijem oge aya di dinya. Kang Ading, urang teh kudu kumaha atuh piraku rek cicing wae apan budak teh can kapanggih. Ceuk Bisarma. Ih, Sarma akang da kudu kumaha atuh. Usaha satekah pola lahir batin dikerahkeun. Bakat ku hayang manggihan anak. Tapi kumaha atuh da geuning can diparengkeun. Ini mah kieu atuh si Jalu jual tah ka Mang Jibeuh. Duitna pake keur waragad dengan budak, jung susul ka kota, tatanyakeun ka urang Bandung. Piraku eueuh nu nyahoeun? Bisarma gede hate, mitah nyusul ka Bandung. Ih, ari maneh pikiran tebet kawas bolon. Manasina Bandung teh leutik, apan kota teh lega jeung gegeg pangeusina. Kasaha nanyakeunana atuh? Da teu gampang neangan jalma di kota mah. Komo deui akang macan apal kana kaayaan di kota. Apalkeun jalan ge moal mah iku sataun. Udah kuring malah teu nitah ngapalkeun jalan, nitah nyusul si Nyai narek diantep wae karepna. Ku akang ge kaharti, tapi mun teu apa jalan bakal cilaka. Kumaha mun budak lapur akang kabur, kasasar teu bisa balik. Apan boga nabi, piraku teu bisa tatanya. Tanyakeun we ka unggal jalma nu tepung susuganan aya nu wawuheun. Mang Ading ngahuleung. Manehna mikiran usul Bisarma. Kaharti mun kudu nyusul teh lantaran tatanya ka dukun taya hasilna. Loba anu nyarbutkeun yen Sari mah aya keneh di kieuna, tapi eueuh nu bisa nuduhkeun jeung eueuh anu bisa ngemat sangkan datang. Nah kalah ka ngahuleung, teu kaharti usul kuring? Kaharti pisan, tapi kelanan urang atur heula, pilampaheun. Sabab sagarupa ge kudu make rancana, sangkan hasil nyugemakeun. Ulah loba ting teori, bari lagi nu penting mah praktek. Ih, ari maneh mah sok tara sabaran sagala-gala teh Sarma. Da kang mah nu ngagugulung we aturan jeung rencana, geura prak atuh jalankeun ngarah budak buru-buru kapanggih. Rek iraha nyusulna, rek iraha ngajual domba keur ongkosna. Lain ngijir-ngijir rencana nu teu merenah barina ge. Oh, rek ngajual si Jalu mah ayeuna rek init isukan titik. Bisarma para mitra teu ngomong deui. Ngarahuh bari nyipta-nyipta kaayaan Sari anu geus sataun leuwih teu datang-datang. Mun Bisarma jeung Mang Ading badami ngeunaan anakna nu leungit, teu waleh disamaraan ku parearea omong sakapeung silih salahkeun sakapeung silih teu meuleuhkeun. Kumaha atuh para mitra ari Ma Ijem mah gawena ukur ngahuleung tara milu cumarita. Datara kapake harita ge kitu ukur ngajentul we bari ngalamun. Sarinakdak inget ka Sari mangkaning incu kadeheus anu pangdipi kanyaahna. Malah Sari ka manehna ge nyebut emak da geus teu asa jeung jiga, geus teu asa kanini. Kitu deui tatanggana ka Ma Ijem teh nyebutna indung Nyisari padahal nu saenya nama incu. Pangmilihankeun pake anu bersih wadahan kana kantong. Pangrek ngajual domba sugan payu 20.000. Ceuk Mang Ading bari tuluy turun kaburuan, koreleng ka pipirek nemposi Jalu, ari Bisarma ngoloyong ka kamar rek ngajalankeun parentah salakina.
Kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh Mang Ading geus inggit ngagedig lempang ngajugjug ka Situ Raja. Nu satuluyna rek ka Bandung maluruh sari. Bakalna cukup keur samingweun malah mawa salin sagala rupa. Di perjalanan amprok jeung 2 jajaka anu hiji make salontreng hideung, make ikat nyoren bedog, saurang deui make kaos oblong bodas, calana biru, make topi buatan pang anyarna. Reg 2 jajaka teh eureun pok nanya ka Mang Ading. "Kemana, Mang?" "Insya ngaran deh, mureleng bari nulak cangkeng." Puguh we Mang Ading ambekeun asa diungha ku si jajaka. "Nah, nanyakeun teh teu sopan teuing baraya. Teu kungsi ngahakan sakola maneh teh Ujang?" "Aduh, ditanya sebener-bener kana nyarita kitu. Sanu beukeun sakola? Teu geunah dihakan, sugan ka jolo-kolot teh nya. Hayang dikieu sia." Si jajaka ngayunkeun peureupna rek nonyok. Tapi baturna ngahalangan rikat newak leungeun si jajaka. "Ulah jum euy, salah kitu pertama. Mata pun tulalakon sabar we disentak sakitu mah. Keun bae da kolot mah lah, hampuraeun jeung deui memang maneh nu salah, teu sopan ka kolot euy." "Lah teu da sombong kolot teh, kolot-kolot sombong pisan." Jajaka nu ngaran Ajum keukeuh popolotot malah huntuna ge kekerot. Tapi Mang Ading lain jalma ipis burih kalah pok nangtang. "Bisi penasaran mah, Jang sok leupaskeun Jang, urang ngadu jajaten jeung Mang. Bisi hayang ngasaan peureub haneut ye, sok sanajan Mang kolot ge wani ngalawan jajaka model kitu 300 siki mah." Bari nuna kantong tuluy singkil. Puguh we Ajum ge gimir ari kitu mah. "Geus malah ulah ketutuluyan, hampura we sakitu mah. Kuring rumah sasalah, kuring ngenalkeun Ajum ti bunut. Ieu sobat kuring ngaran Jahri, ngaranna ngahajat ti rek Campaka. Rek nepungan bapana si Sari, cing kuring tulungan wawuh jeung bapa si Sari teh, Mang." "Sari mana, Jang?" Mang Ading curingha. "Potongan si Mirja rana bengsrat nu kabur teh ya." "Oh, eta. Mun Ujang percaya mah eta teh anak Mang. Nah aya naon kitu?" "Sarareuwas teuing Jang." Ya jantung Mang Ading ratug siga nu tutungul. "Oh, Mang teh bapana?" "Haha, bagja ti mana tuh. Nuhun ah. Kieu Mang kuring teh menang beja sarta boga keyakinan. Yen Sari aya nu mawa ku hiji jajaka nu ngaran Harli, urang Cikekes. Ayeuna kuring rek ngabejaan ka Mamang. Mun Mamang percaya rek sakalian ngabelaan. Ka hiji nyaah ka Sari, kaduana karunya ka kolotna, nyatana ka Mamang. Tak kitu Mang?" "Alhamdulillah. Tah geuning aya laratan. Nah tu karek bebeja ayeuna apan Sari teh geus lila leungitna. Laur Mang susah bingung teh aya laratanana, mun ti bareto atuh." Mang Ading bunga. Ari Mamang pidaku teu ngandung ada wartos. Apan kuring teh karek bijil di Panyara, ari pasalna mah keuna kupitana. Magareuneun kuring teh merkosa Nyi Sari. Padahal nu sanyana mah rek nulungan Nyi Sari, nu harita diolok ku si Harli. Rek diajak ka nu Suni. Dasar keur sial we, niat hade teh kalah ka pacak cilaka. Si Harli pinter cumarita, kuring didakwa salah, manehna mah bebas, satu lapor tah. Sari teh beunang ku si Harli dibawa ka mana we pokona mah. Poting geus keureuneun ayeuna ge tak kitu Mang. Kuring haneueuh ye teu bisa bebeja ti bareto, kalah ka ngaringkuk we di Panyara. Heab bara mitra sadaya hate Mang Ading panas. Kapangaruhan ku omongan Ajum anu disangka nama bener kitu. Mang Ading kekerot nahan amarah, hatena gregeteun hayang menta tanggung jawab ti lalaki nu ngaran Harli. "Di mana ayeuna si Harlina Jang?" "Tah teu kudu Mamang nu angkat mah percayakeun ka kuring, sabab kuring ge keuheul ka manehna. Lantaran pangna kuring abus Panyara teh nya unggah bale watangan gara-gara manehna. Tak kitu Mang. Keun ku kuring rek ditiangan lah bari sakalian yangan si Sari." Nah, atuh teu buru-buru disusul ku Ujang. Penting nepungan heula Mamang nu penting mah. Naon pentingna sok caritakeun. "Mang, kuring teh geus boga ti baret salah kisayang ti baheula. Puting ka imbi-imbi beurang kagunamkeun. Estu peureum kadeleubeun teh karasa teh meni asana palawe dina kongkolak mata." Ajum lahak lehek bari peureum beunta pepeta jiga nu teu hideng. Ujang teh nyarita naon bieu teh? Kuring teh bogoh kana ku apa? Tapi hate panas ye. Sabab Sari kalah ka beunang ku si Harli. Nyeri hate teh Pak. Hayang malas pati ka si Harli, hayang kauntun tipung ka Tambang Beas ka putra bapa. Tapi can wani ngayakeun tindakan naon-naon ye mun can tepung jeung bapa mah. Aya ayeuna geus tepung rek naon? Rek nanya we ari bapa doa mun abdi kawin ka Sari. Ajum jadi sopan nyaritana ngingetkeun ka calon pimitohaeun. Doa pisan asal kudu hasil heula manggihan Sari. Tuluy bawa ka imah bapa engke urang langsung kawinkan kitu. Cek Mang Ading jiga nu keuna ku parabun ujug-ujug percaya akan omongan Ajum. Dah, memang sakitu atuh. Kayang abdi ge Pak lah. Mun bapa geus seren sumeren mah soal Sari pasrahkeun ka abdi ye. Si Ajum teh atuh pokona mah terang diberes bapa mah lah. Sari pasti kababalik. Oh syukur mun kitu mah tujung atuh geura teangan. Lamun geus beunang bawa ka imah Mang. Tadina mah rek disusul ka Bandung ku Mang teh. Lah teu kudu nyusul ka Bandung pasrahkeun ka si Ajum ye. Tapi abdi teh lah rek kaluar ti bui Pak can boga duit keur bakal ya. Mun aya mah lah
Ya nginjem lah 1000 perak bisa butuhkeun mau dibako. Heug tah dibere ku bapa. Mang Ading teh hese para wargi sadaya. Usiwal ngabijilkeun dugi. Saong dibikeun ka Ajum atuh meuni marah maay Ajum teh. Duitna ditampanan tuluy dicium pok nyarita deui. Abdi mah teh tempo 2 poe we lah. Bapak teh kudu ka Bandung cali-cali ka di bumi. Keneh sari mah pasrahkeun ka abdi. Ajum ngajak sasalaman gap ku Mang Ading ditampanan. Sanggeus janji pasini kitu Mang Ading balik deui ka lemburna. Ari Ajum jeung Jahri mengko nu tadi narek ka Campaka muru ka Cikekes rek ngajorag Harli. Para mitra beuki lila beuki jauh Ajum jeung Mang Ading geus paturai deui harita teh para wargi. Sakakak Ajum seuri kiuk. Diuk meuni aksina keur sisi jalan dina batu Jahri nurutan. Kumaha rencana urang Jum? Ayeuna urang langsung we ka imah si Harli urang tipu. Sini di kasawa. Mun geus di sawah urang garap urang siksa sing nepi ka kalenger. Tapi sameh urang tanya heula ngeunaan si Sari. Kumaha cara nipuna? Kuring nyen sia yang surat ieu. Surat make alamat Mang Ading alias bapana si Sari. Terus kumaneh anterkeun sabab si Harli can babuheun jeung maneh mah. Mun bisa bawa sakalian iringkeun. Mun geus tepi ka Suni siksa ku urang duaan kitu. Beres lasok jeung suratna. Heug, urang tulis. Sagikeun kertasna ge. Gutrut aju nulis surat keur Harli ngajual ngaran Mang Ading. Para mitra kaum dangu, Gutrut Ajum nulis surat keur Harli ngajual ngaran Mang Ading. Sanggeus rengse surat dibikeun ka Jahri meunang amplopan. Tepe poe ieu yeuh, sarta kudu kairingkeun ku manehnya. Oglah pastilah hasil. Ieu atuh. Urang ini teh ngara beres poe ieu. Tapi mun hasil maneh rek mere naon Jum ka dewek? Doma adun di kanang lande kop keur maneh. Hehehe, baguslah. Sakakak para mitra duanana sareuseurean tuluy laleumpang ngajugjug ka Cikekes. Deka catur di jalana Ajum jeung Jahri geus tarpi ka sisi lembur. Tuluy nyalingker di kebon awi Ajum ngadagoan di dinya. Jahri tuluy ka jero lembur rek nepungan Harli. Barang serog ka imahna kasampak Harli keur marab hayam. Sabab manehna geus lila diajar miara hayam, malah geus ampir jejeg 100 hayamna teh. Punten Kang, Jahri uluk salam someahna keur. Hae. Mangga ieu aya naon hi? Harli ngadeuketan ka semahna. Memeh ngobrol nu leuwih panjang ngajak sasalaman heula. Katitipan serat ti Mang Ading ieu nyangakeun. Mang Ading urang Campaka. Harli heraneun jeung reuwas. Sumuhun ramana Neng Sari teh. Heuh. Naonnya? Ya atuh dilebet. Asa bios di dieu Kang moal lami teh. Margi badaratna teh hoyong kairingkeun cenah ku abdi, margi akang kedah ka ditu ayeuna. Keke, urang baca heula suratna. Harli nyoehkeun amplopna tuluy surat dicokot tuluy diilo. Ari eusina eta surat kurang leuwih kieu. Jang Harli, Bapak teh ngahaja ngajurumpun alo nyangasang ka nepungan Ujang. Ari maksudna Bapak hayang ulang tarima ka Ujang. Nu geus gede jasana nulungan ka anak Bapak tina gangguan barudak nu baraga jul teh. Hampura we karek ayeuna ngulem ari sabab beja ngeunaan hal eta karek katarima bieu. Omat ulah henteu sabab Bapak jeung kulawarga hayang tepung. Katurug-turug sari geus aya di imah Bapak. Wayahna kudu datang ayeuna pisahnya. Wassalam, Ading. Sajongjongan Maharli ngahuleng maca surat eta teh. Asa teu kaharti ku akal jeung can kapikir maksudna narek naon. Pangna kitu teh ti mimiti aya kajadian ulungan Nyi Sari nepi ka danget harita geus lila naker kurang leuwih sataun. Kekejang ari badaratna kumaha Mang Ading teh? Rek naon cenah sanyana teh na Nyi Sari geus aya di ditu? Harli nanya ka Jahri. Mohon Kang malih mah Mang Ading teh uninga ka akang teh ti Sari. Ngopi anjeunna teh enggal we diulem maksudna teh bade nganuhunkeun kana tos nulungan kitu. Tak kitu maksudna teh bade salamatan ieu teh riungung pulung. Kitu bade bala kecerakan. Ari Sari ira datangna. Duka da tos aya di ditu di Campaka. Oh mun kitu mah kaharti atuh. Jadi nu bebeja teh Sari nya yen kungsi ditulungan ku akang. Basa aya nu ngarajengan teh meureun nya. Kaharti tu ayeuna mah urang ka ditu. Harli buru-buru init para wargi. Disalin ku baju nu bersih malah mah ngahaja milih baju nu nyesis. Nu necis dari tepung jeung Sari. Nu memang manehna ge naksir ti bareto keneh ngan kagok ku Karmin. Jeung deui geus nyaho Sari teh bogoheunana ka Karmin nepi ka nyusul-nyusul. Sanggeus tarap ti bramiang dituturkeun ku Jahri. Nu harita geus tatan-tatan rek nyisa Harli. Tapi harita mah jiga nu nya hormat jeung sopanaker ka Harli. Sareng sati Campaka teh jang nyalira wae. Mohon Kang abdi we sorangan teh rencang atuh. Ayeuna ku akang teu disuguhan cai-cai acanya. Pongan ngarurusuh atuh. Cek Harli manehna teu boga rasa curiga naon-naon. Sawios Kang pokona mah asal enggal we dugi ka Campaka. Nya bener, geun ditu udah ngobrol bari ngopi lah. Imah Harli beuki jauh malah ayeuna geus nyorang jalan gede nu di koral. Tereh tepi ka Cibiuk keur jongjon leumpang pasaranog jeung mobil nu majuna laut. Di jero aya nu gugup hae bari ngagero. "Li, rek ka mana li?" sora Karmin.
Harli ngaraneg murilit nempokeun anu dina mobil tapi teu sidik. Pakidul bari tuluy leumpang deui. Teu pati malire kanu nanya da teu sidik kanu nanyana. Tapi mobil eureun dititah ku Karmin. Sabab sono kasobat jeung hayang buru-buru ngabejakeun yen boga pikabungaheun, dumeh geus tepung jeung sari. Jerut Karmin turun tuluy muru ka Harli nu masih keneh ngeureuyeuh leumpang. Li daguan euy. Saha teh nya? Harli ngarandeug. Tuluy malik barang breh paroman marah main nempo Karmin turun tina mobil. Wah, bagea min. Jeung saha ka dieu euy? Wah, bagja geus boga mobil mah ini halus euy. Harli nyangka yen mobil nu Karmin. Ulah loba omong ka mana wae euy maneh teh. Yu balik deui, ceuk Karmin gep sasalamat. Ieu penting min wayah angke deui ka imah maneh mah. Sabogor rek kaunangan heula ieu rek nempungan Mang Ading. Hah? Aya naon Mang Ading teh? Ading bapana Sari? Karmin kaget. Nya bapana Sari urang Campaka. Malah mun maneh hayang tepung jeung ni Sari ayeuna keneh geus balik cenah Sari teh. Geus adi Campaka, ieu urang ka ditu sakalian karunya ka Sari hayang tepung. Karmin olohok dengartieun kana omongan Harli. Padahal Sari mah aya dina mobil, diuk dina jok tukang teu pati sidik da kaca mobilna kaca hideung. Dina kalah ka ngahulang min, teu hayang tepung jeung Sari. Lain kitu li kuring mah heran ari maneh teh meunang beja ti saha. Ieu alona Mang Ading ngahaja nyusulan ka kuring. Bari nunjuk ka Jahri nu ngajanteng bari hatena deg-degan. Jabat can ngarti kana naon-naon nu bakal kajadian. Ka Karmin ge can apaleun. Oh, ieu teh alona Mang Ading. Bagia teuing nepangkeun jang akang pun Karmin. Kumaha bapa daramang di Campaka? Karmin ngajak sasalaman. Ka Jahri gep ditampanan karasa aya geteran aneh tina leungeunna. Sarta beungeut Jahri nyiak semu beureum sorot panon siga nu sieun rundut rindat siga bangsa. Tungguun Kang abdi pun Jahri, bapa pangesto sarae, jawabna rada gugu. Harita teh Jahri nemongkeun rusiahna sabab ngaran manehna geus disebutkeun ka Karmin. Lupi Sari teh nanya geus aya di Campaka jang? Cek Karmin. Mohon di bumi Mang Ading malih mah. Ayeuna teh abdi dipiwarang nyusulan Kang Harli, bari diulem tuang cenah saurang teh. Jahri teu asa-asa ngabohong meuni teu kireum-kireum. Ayeuna kieu jang bejakeun ka Mang Ading ke pasosore akang jeung Harli rek ka ditu nya. Ngan wayahna Kang Harli mah moal bisa ayeuna sabab aya perlu penting jeung akang. Kadenya bejakeun ka Mang Ading nya sasayagian kitu. Tapi kumaha tukang da Sari tos ngantosan? Ulah loba ekol bejakeun we ka Mang Ading pokona mah Harli jeung akang pasti ka ditu. Rek bareng jeung Sari. Tuh Sari mah dina mobil jeung akang lain di Campaka. Karmin nunjuk para mitra kana mobil. Atuh mending ngagebeg Jahri reuwas kareureuhnakeun bohongna katohyan. Jeung di jiga nu geus kitu kuduna, Sari keseleun jerut turun tina mobil, puguh we Jahri ngahulang bingung. Ira aja Sari ka dieu? Jahri gugup. Tadi jeung akang cuma tuh bejakeun ka Mang Ading sasagian we kitunya. Ece jeung akang rek datang gitu. Mangga tuh leos Jahri init jajantung ratug hatena lelenyapan ari sabab bohongna kanyahoan meuni jelas pisan Sari turun tina mobil. Jeung ditanya ku manehanana, Karmin jeung Harli harita nyampeurkeun ka Sari. Nu nangtung gigireun mobil sedengkeun Harli ngahulang bakat ku bingung naha mana nu bener. Para mitra kaum dangu, Karmin jeung Harli harita nyampeurkeun ka Sari nu nangtung gigireun mobil. Sedeng Harli ngahulang bakat ku bingung naha mana nu bener. Min, kumaha teh sanyanana? Nya geus ka Campaka. Kaira puguh karek jol ti Bandung. Pangna maneh kudu ka imah teh urang ngadongeng di ditu geureuh kuring boga beja nu pikabungaheun. Amanat maneh geus kacumponan kuring hasil manggihan Sari. Tah Sari bungkeulekan keneh, salamet teu kurang naon-naon. Karmin nunjuk ka Sari nu imut ngagelenyu bari muntang kana panto mobil. Syukur teuing atuh min bagea nya kumaha damang. Harli ngajak sasalaman. Ka Sari ku Sari ditampanan bari seuri. Pangesto Kang Harli sawalerna kumaha damang? Teu kirang serius nyai lah. Tapi Kang heran ieu na mana atuh nu bener teh teh. Da ceuk si Jahri nya teh geus aya di ditu. Hah, saur saha pan abdi mah meh jol ti Bandung ayeuna pisan. Eta cek si Jahri lalaki nu bieu init. Harli nunjuk ka Jahri nu geus jauh ti dinya. Geus jang gede ngobrolna di imah di dieu mah moal tumanina. Sok arunggah kana mobil, cek Mang Seno ti jero mobil. Saat sararea unggah geleser mobil maju. Harli menilahak lehek. Narasa nikmat tumpak mobil alus nu urang kota manehna boga sangkaan mobil teh boga. Nah, nu Karmin da teh para mitra. Tekung silirareg eureun sisi jalan tuluy tarurun muru ka imah Mang Seno. Karek tepi kaburuan ti kajauhan aya nu lulumpatan bari gegeroan, horeng diurmi ngabagiakeun bakat ku atoh. Karmin bagia teuing anaking, aduh meuni geus gede maneh teh. Geus gining boga mobil syukur teuing anaking syukur. Eulah, geuning meuni bareng jeung Nyi Sari. Bagia temenan geulis nuhun. Norostos ngomong sorangan
Tengagehan kabatur gap sasalaman menitu sirikna ngarontok ka Karmin. Tuluy ngaleng sari dibawa ka imah. Sararea guk-gek dariuk ngariung di tepas hareup bi Urmi pak-pikpak nyadiakeun cai enteh jeung lalawuhna. Kaparengan aya cau muli saturuy leutik sor disuguhkeun. Geus kitu gek bi Urmi diuk pok nanya bangun penasaran. Kumaha ieu teh ujang? Geus merenah digawe atawa acan? Bagian di mana dinas teh ayeuna teh? Jeung sabaraha gajihna sabulan? Mamah hayang denge we hayang nyaho hasil ujah ujang teh. Cek bi Urmi dariana keur nyaritana parawargi sadaya. Atuh puguh hate Karmin meningang reswatir ka Inung. Anu tetela geus ambon sorangan nyangka nama manehna geus digawe. Karmin teu nemalan kalah ngareret ka bapana nu ngahuleng susah ku picaritaeun bingung ngamimitianana. Beuna kalah ngadu jentul paheula-heula ngahulang ieu teh kunaon ieu teh? Kunaon nu sanyana atuh mun asa hareup pikir ieu teh datang ku datangna dina kaayaan bagja kalah ngaharuleng. Bi Urmi geus boga rasa yen harita aya nu teu beres. Nyamin kuring ge penasaran hayang ngadenge bejana itu nu pasti. Di mana tugas teh euy? Meureun ayeuna mah geus tamat dina pendidikan teh. Sakeluar ti sakolahan kari dinas jadi tentara euy. Cek Harli milu nyarita namahan bingung kana hate Karmin mung hanya kal waktosna ka bujeng sae para mitra.